Tuh kayak bebek. Halo bebek. Naon atuh kadun? Tempeneng kalung papa aya ngaranan Oneng Lope. Dih, menigel. Ih, sok kitunya. Ih, Oneng, ate bogo ka Oneng ditarima henteu. ih. Mungkin si Oneng malu-malu. Oneng. Om Aisyah stres di karupan tangka sampo. Hah, kumaha aing weh. Wah, dasar jelema teh mah. Duh, pare aralus beres pare teh ya. Pare seilem. Ganteng wae pare seilem mah. Ilem reka mana? Nek naon atuh? Meni somse. Keur naon di sia Om? Lain urusan sia. Tuh si Ocim sugan mawa kayak jarak di penta. Ocim siapa kayak joto? Siapa kejo wae tarang ejo Aisyah. Sorry, aing mata radah di imah. Oh, da sia manaan kejo batur wae tuh dah. Asar si Ocim kesrek. Ah, si Om gelo tah mah. Itu si Om. Itu si Om geus kumat deui wae jelema teh. Sampurkeun ku aing lah. Etah dedemit datang. Ampun, ampun. Dasar jelema gelo sama stres. Ha. Tas di mana, Dun? Tas nempo lahan. Lain tas nempo si Oneng. Ah, si Oneng na malu-malu wae. Ah. Entong ka ditu, Dun, aya nu tapa. Saja. Si Om, urang balik lainnya, Dun. Heeh. Ampun, 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 ampun. Om, saya keur naonan di dieu. Embu, ha. Pepilun wae. Si atas di mana? Geus tapa.
stres. Aya si Kadun. Bebek, are ka mana? Jalan-jalan. Adieu, kakak nek ngomong serius. Ngomong naon? Lain kawin jeung urang. Urang mah lega sawahna pasti kacukupan ku urang mah. Can siap kawin. Oneng. Sahayang gitu tempo si Kadun teh duit nama loba tapi geuleuh insrek-insrekan wae. Ku hese-hese teuing menangkeun si Oneng piraku ku aing kudu dipelet mah kitu. Oce. Naon dun nek nyencus. Lain arek ulin aya pi obroleun. Kayak sasarina ge ari pangabutuh mah terada tangka imah. Oce, uing aya pangabutuh ka Oce. Oh, itu ajero ngobrol di luar mah ngerakeun. Gelak di mana asa aya anu aneh dun. Naon ce anu anehna? Eta aneh kongkorong beda jeung nu sejen. Heeh ce ieu teh menang meuli di Cina. Mahal. Heeh dun aya naon datang ka imah. Kieu ja ce. Kumaha nya Kang Mas hayang menangkeun si Oneng? Asa ku hese. Teuing atuh kalau nanya ka urang da urang mah lain indungna. Ieu ari Oce urang pangdeukeutkeun atuh ka si Oneng. Da hese dun ari sia. Paksa sugan ce. Udah naon dipaksa-paksa teh atuh. Paelan sugan ce ka dukun supaya daek. Tah dun ulah sok kitu abong loba duit. Eta teh pamali alukan mah ngadoa ulah lumpat ka dukun. Bae ce duit mah sagalana. Oh da keur di dunya hungkul mali banyut modar. Wiho, geuning Oce ngadadak pinter. Da aing mah tiba teh ge pinter, maneh bae teu nyaho. Kumaha ce masukan ti Oce si Oneng supaya daek. Kelalah dun ku urang ke urang diobrolkeun. Ieu ce kudu ce 100. Aya si Kadun, geuning mere duit ka si Ilem, menta ah. Kadun, geuning sia mere duit ka si Ilem, menta atuh aing bos. Asik, rek dibere duit ke si Kadun. Ya tuh ya. Hah, naon ieu sia? Jajan cilok ge moal mentak seubeung, melagna ti koro. Naon deui sia teu dionang teu naon norojol wae. Kumaha aing we, Ilem tong sok ngatur-ngatur aing. Sabodo sia balik ka ditu. Oh, maneh sok ikut campur wae. Dasar kalian dua. Bleh.